Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejarah carios si Kucleuk Rusia Budak Angon. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyali rasok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinderangan batin dilancarkeun sagala rubinanya tong hira pirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangga nganhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita si Kucleuk. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu caturkeun isukna. Sememeh panon poe nembongan Ciibun masih keneh ngagarayot we dina tungtung cukut. Dima Aki Suramanggala teh si Kucleuk geus udang bari diuk dina golodog. Satu kangeuna teh nangtung Ki Suramanggala. Bari ngusapan janggotna teh neuteup merhatikeun ka si Kucleuk. Sedengkeun ari si Mas'ud mah masih keneh ti brawe sare. Ukur kadenge we suarana anu kerek sasegor. Teu lila Aki Suramanggala teh nyampeurkeun geek diuk sagigireun si Kucleuk. Bari teu lapok atuh cacarita. Geus udang geuning maneh teh Kucleuk. Kumaha geus eueuh anu karasa? Nya Ki, geus hudang da puguh geus tuman hudang wayah kieu atuh. Aneh bener-bener geus cager ieu mah Ki. Awak kuing geus jag-jag. Tapak kamari cilaka teh geus hanteu karasa. Syukur ari geus jag-jag mah geus eueuh anu karasa. Nya kapan sagala ge ari make ilmu nama. Tatu teh teu kudu butuh waktu mang bulan-bulan. Nya dina waktu dengan sakedeung ge dina waktu anu singet eta tatu teh geus cager. Tapi sing inget saparna tatu atawa kasakit tina awak. Dina ngubarana teh moal sahese ngubaran tatu dina hate. Kanyeri hate mah hese pikeun ngubaranana. Nya jeung deui ubarna teh iwati ku kasabaran, ku kasadaran jeung kaikhlasan. Nya bener Ki, kangaranan kanyeri hate mah susah pikeun ngubaranana. Dalah uing contona kanyeri hate alatan gandarpan. Najan disabar-sabar diikhlas-ikhlas ke tetep we aya katugenah mah. Nya kangaranan atuh uing teh arek dipaehan sagala. Sok padahal kapan uing teh teu boga dosa. Kena-kena ka jelema basangsara balangsak. Kena-kena uing mah ukur budak angon. Nya Aki ge ngamaklum pasti. Aya ari kanyeri hate mah kangaranan kapan maneh teh sasat nu asih dipulang seungit. Malahan mah eta gandarpan teh sakitu kabina-bina teuingna ka maneh nepikeun ka arek maehan sagala rupa. Tapi di dieu ieu teh mangrupakeun hiji latihan kasabaran pikeun ngaleungitkeun eta panyakit hate kanyeri hate. Ucara sadar kapan segala rupa oge geus aya nu ngatur. Di satu kangen anu kajadian aya nu ngeuresakeunana. Saupama sadar kai nyawa tinang tu maneh teh bakal bebas hate teh moal jadi ngunek-ngunek. Sagala rupana bakal jadi hikmah. Ngan bae Kucleuk lebah dieu nu disebut sabar teh lain cicing narima kana sangkaan eta gandarpan. Tapi maneh teh kudu bisa ngabuktikeun lamun maneh teh hanteu boga dosa, hanteu salah. Tapi kahade omat dina ngabuktikeunana ulah dibarengan ku hawa nafsu.
Soko mau dibarengan ku goreng hate mah. Pasti bakal goreng tungtung na. Nya bener Ki, sagala rupa ge ulah dibarengan ku hate anu goreng. Kapanan eta gandarpan ge ka uing bisa jadi lantaran hatena teh goreng. Jadi goreng sangka ka uing teh. Tapi nya ketang da meureun gandarpan teh geus kagok ngewaeun ka uing lantaran embe na nya gara-gara embe. Gara-gara embe, kumaha ari maneh? Nya ki mah teu ngarti, bet ujug-ujug gara-gara embe. Ih nya Ki gara-gara embe. Kapan uing teh geus ngaleungitkeun embena gandarpan. Rumasa uing teh balangah basakeun ngangon embena juragan gandarpan teh. Laju nunutan atuh embe teh laleungit. Nya ku kituna tidinya gandarpan teh teu percaya jadi ngewa ka uing. Kata mah meureun bandana teh leungit. Jadi meupeus keuyangna teh nyangkana teh ka uing we. Tah kitu Ki. Meureunna nasib uing we kudu kieu yeuh. Ku kituna jadi sarua salah. Jujur salah, nulungan salah. Kitu we pokona mah. Nya geus ulah arek dipikiran kucreuk. Nu geus mah geus, ayeuna mah sing jajem we hate jeung pikiran. Nya kapan ku aki teh arek dididik, arek digembleng, arek dilatih. Ngarah maneh bisa ngabela diri. Mudah-mudahan we atuh ilmu nu kacangking ku aki teh bisa kataekan ku maneh mah pepeurieun ku incu aki nyaeta si Mas'ud kapan teu sanggupeun dina meulina, teu sanggupeun dina ngamigawena. Lantaran ilmu aki teh bisa disebut enteng tapi bangga. Ke kumaha Ki? Nah bisa disebut enteng tapi bangga. Entengna enteng teh kumaha? Ari banggana bangga kumaha? Ari enteng nama kapan jurus nu dicangking ku aki teh ukur 10 jurus. Nya babari pikeun ngapalkeunana. Ari banggana lantaran lain cukup ngandalkeun usik awak tapi usik keayaan sukma. Usik na batin anu bakal mere kakuatan. Ku kituna teu cukup diajar jurus wungkul tapi kudu daek tirakat sarila 10 poe. Jadi kitu horeng teh pangna. Nya Kang Mas'ud teh sanggupeun teh lantaran teu kuat ku tirakatna. Nah kumaha kitu tirakatna teh Ki? Tirakatna teh kawilang berat. Nya dina poe anu kahiji nepikeun ka poe anu katilu teh kudu puasa. Puasa henteu dahar henteu nginum. Dibarengan ku melek henteu sare. Salila 3 poe ku aki bakal dilatih diajarkeun tata gerak ilmu jurus. Nya anu disebutkeun jurus 10 teh dasa kalasan da. Engke sanggeus 3 poe kaitu nama menang barang dahar ngan bae ukur samet pepucukan. Pun kitu deui nginumna ukur samet cai ibun. Eta kapan nya lumayan berat. Komo lamun anu henteu kuat nahan lapar, kana nahan kana nginum. Malahan mah anu paling berat teh nyaeta kudu daek dikubur hirup-hirup. Nya sesana salila 7 poe. Tah eta anu pangberat nama lantaran kabanan. Nya incu aki ge si Mas'ud kalah ka coakeun ari rek dikubur mah. Alah kitu horeng teh kudu daek dikubur hirup-hirup sagala rupa. Paingan atuh ari itu mah incu aki sieuneun. Da meureunan sieun nuluy. Sieun nuluy maot Ki kangaranan dikubur mah di jero taneuh. Meureunan moal bisa napas jeung di komot bari jeung teu barang dahar meureun salila dikubur teh. Ya nya kucreuk salila 7 poe salila dikubur dina jero taneuh teh moal manggih dahar.
Tapi ulah salempang kapan di jero kubur teh pasti bakal dibere liang, adi napas mah bisa. Ngan bae si Masmud mah kapanan teu yakin mang salempang inggis ku bisi sieun ku pae. Jeung deui cangcaya ka Aki hanteu percaya kanu nitahna. Sok padahal kapan Aki teh pangna nitah, pangna nya kitu oge. Lantaran geus kungsi ngalaman dikubur kitu tapi kapanan jag-jagan teu nepikeun ka pae. Tah di dieu pentingna kudu yakin heula kanu nitahna, kanu marentahna. Cindekna kudu yakin heula kanu jadi guru. Enya lah uing mah arek percaya we ka Aki, uing sanggup, uing yakin. Da pasti mata kitu ge Aki ge marek nyalakakeun ka uing. Jeung deui uing teh yakin kapan umur manusia mah geus aya nu ngatur. Nyaeta kudu Maha Kawasa. Jeung deui uing mah moal sieun ku paeh ki lah. Hitung-hitung we atuh uing teh diajar paeh. Ari cicing di jero kubur mah kapanan engke oge uing teh bakal paeh, bakal nyorang alam kubur. Nya syukur ari kitu mah, ari manehan teu sieun ku paeh mah jeung dipercaya ka Aki. Ngan kade sing inget kucreug nu disebut alam kubur teh lain alam nu aya dina jero taneuh, tapi disebut alam kubur atau alam barzah teh lain dina jero taneuh. Pek we pikir kumaneh kucreug kumaha lamun anu palid paehna, kumaha lamun anu diduru. Nya jadi lain dina jero taneuh nu disebutkeun alam kubur teh tapi dina alam gaib. Ngan bae sing inget sanyana mah kapan urang teh kiwari geus aya di alam kubur, kapan jiwa urang teh nyawa urang dikubur dina jasmania. Nya yeuh dada urang mangrupakeun kuburan, didinya teh aya hate, aya rasa. Manusia teh dikubur di didinya teh, kapanan jiwa teh nyawa teh diberok. Hanteu bebas, malahan masok kapoekan. Kukituna butuh cacaang, nyaeta ilmu jeung amal hade salila hirup di alam dunya. Pek we rasakeun kumaneh kucleug, lamun manusia nya teu kacaangan ku cahaya ilmu, poekeun hatena kakubur kaberok eta jiwana teh hanteu tenang. Tinang tu eta teh bakal ngarasakeun panyiksa, bakal karasa panasna nu disebutkeun tina hawa nafsu. Nya naratea jeung deui bakal liweur, bakal marakayangan eta pikiran teh kaitu ka dieu. Hanteu panceg, hanteu yakin ka Gusti anu Maha Suci. Jadi kukituna pangna ku Aki rek dikubur hirup-hirup teh ngarah bisa ngarasakeun kumaha nu disebutkeun kakubur teh. Didinya eungapna karasa panasna, tapi urang kudu bisa hirup dina kayaan tenang, kudu bisa sabar. Jeung deui kapan kudu puasa teh nyaeta ngarah bisa ngarasakeun. Puasa teh pusatna rasa, bisa nahan hawa nafsu. Kukituna jadi maneh teh sanggup we lamun dikubur hirup-hirup ge ku Akinya. Enya ki lah uing sanggup, uing daek dikubur hirup-hirup oge. Uing percaya ka Aki. Da pangna nitah dikubur hirup-hirup teh lain arek nitah paeh meureunnan, lain arek ngajurungkeun kojor. Tapi uing teh arek dihirupan hate jeung pikiran ki. Tak geuning maneh teh ngarti geuning kucleug bener. Ku Aki rek dikubur hirup-hirup teh rek diajarkeun paeh samemeh paeh. Nya rek diajarkeun hirup lain diajarkeun paeh. Ngarah hate maneh teh teu paeh, pikiran maneh teu paeh, hanteu poek tapi jadi caang.
aya dina kasadaran hirup teh hante katungkulkeun ku hawa nafsu anu matak nyasarekeun anu matak moekan matak silo nya ari maneh sanggup madaek dikubur hirup-hirup syukur Aki ngarasa bagja teteh geningan aya jalma anu daek narima kana pangajaran ti Aki. Hehehehe. Kitu cenah eta Aki Suramanggala teh katempo atuh mani bungah lantaran si kuceuleuh teh nyanggupan. Arek nurut we kana sakabeh pangajaran atau didikan gemblengan eta Aki Suramanggala. Cak urang tunda ngeunaan si kuclek anu geus ngamimitihan arek digemleng we ku eta Aki Suramanggala. Ayeuna mah urang caturkeun di Mang Juha. Isuk-isuk keneh Mang Juha ge sarua geus udang. Mang Juha jeung Biro teh atuh meuni beuki hariwang lantaran cacap nepikeun ka isuk tetera si kuclek teh eueuh mulang. Kumaha ieu teh bapakna? Si kuclek nepikeun ka wayah kiwari acan aya balik. Nya kudu diteangan kaya kieu mah. Kudu dipapai dipaluru minta bantuan ka urang dieu. Alah, nya bener Iro. Cilaka kaya kieu mah. Bawa-bawa si kuclek teh ngararapan nasib anu goreng. Wayah kieu eueuh mulang. Nya kudu gancang we ieu mah diteangankeun. Akang arek minta tulung ka urang dieu. Sangkan mantuan neangan si kuclek. Mang Juha gura-giru we minta tulung ka urang lemur. Beja ngeunaan si kuclek anu leungit teh atuh jadi ear jadi ibur malahan mah tepi oge kana cirina juragan Darpan. Gandarpan mah boga kayakinan tetela bener cenah si kuclek teh geus ajal binasa. Mang Juha sabarakan ca anu neangan si kuclek teh nepikeun ka sore oge hanteu manghilaratan. Puguh we atuh hari mulang teh kabeh ge dina kayaan hanjalu, kabeh ge dina kayaan bingung. Kudu ka mana deui cenah neneangan si kuclek. Kumaha Akang? Nah kapanggih si kuclek teh geuning balik teh sorangan. Alah, nyeta Iro. Alah, cilaka. Najan geus teangan ka itu ka dieu ditatanyakeun. Eueuh nu manggihan. Waboh we si kuclek teh bener geus ajal binasa, layonna meureun dibunikeun ku eta jalma jahat. Alah, kuclek, aduh hampura mang yeuh. Teteh geuning maneh teh ngaranapan cilaka meureunna kitu ge. Da lamun nya maneh teh masih keneh hirup, aya kabur oge meureun bakal aya we nu manggihan. Tapi ieu mah eueuh saurang-urang oge anu manggihan. Deudeuh teuing kuclek, nah nasib teh nepikeun ka kituna. Akang abi mah jadi inget wae ka si kuclek. Cacak-cacak si kuclek kapan kakara oge sababaraha poe cicing di dieu. Tapi kapan geus asa ka anak sorangan. Nya puguh ge sarua akang ge kaleungitan ieu teh. Alah, kuclek, aduh. Deudeuh teuing kuclek. Nah, maneh teh atuh ya. Nasib teh aya ku goreng-goreng teuing. Hampura mang ieu hampura. Mang teu bisa nulungan. Maneh teh jadi cilaka. Mang Juha jeung Biro teh duana teh atuh mani alum nguyung sedihna keur kaleungitan ku si kuclek. Sedengkeun si kuclek peuting eta teh geus mimiti diajarkeun jurus keurhut we nurutan naon rupa anu geus dicontohkeun ku eta Ki Suramanggala. Tetela geuning maneh teh calakan kuclek gampang apal. Nyababari eta jurus teh geuning. Tah engke mah saupama geus ngaliwatan tirakat, kakuatan batin geus manjing, gerakan maneh teh engke mah bisa ngagancangan. Nya bakal sacepet kilat sahampang angin. Kumaha Ki? Jadi engke mah gerakan uing teh bakal gancangnya moal laman kieu jiga keuyeub. Nya bener engke mah gerakan maneh teh bakal gancang bakal cepet.
Sok ayeuna mah kainya latih di eta jurus teh ngan bae ayeuna mah kudu bari nyekel regang garing minangka ieu teh iteukna. Ah, jadi kudu bari nyekel ieu regang garing nu minangka iteuk. Jadi ngandalkeun iteuk ieu jurus teh Ki. Nya bener kapan jurus aki teh nu disebutkeun jurus dasa kalasanda. Hiji jurus anu ngandalkeun iteuk minangka pakarangna, pakarang ampuhna. Ari kalasanda teh nyaeta jurus iteuk dewa. Jurus iteuk dewa. Paingan atuh uing kudu nyekel ieu regang garing minangka iteukna. Tapi cocok yeuh Ki. Kapan uing teh geus tuman nyekel iteuk mah kangaranan budak angon. Malahan mah aya tuh di jero iteuk uing oge. Nya iteuk tina awi haur koneng. Eta iteuk teh dukating kunaon. Bat nuturkeun ka dieu sok padahal mah geus meceleng dukating ka mana. Aya balik dewe Ki. Aneh pugu ge. Ai kitu ku tante jadi iteuk teh aya balik sorangannya. Hehehe. Asok itu cokot atuh kucleuk. Aki Suramangga lagi jadi penasaran. Nah nya cenah eta iteuk si kucleuk anu sok biasa dipake ngangon teh aya balik sorangan nuturkeun kadununganan. Si kucleuk teu talangke laju asup ngoloyong ka jero imah. Bener we. Si kucleuk teh geus torojol deui bari mawa iteuk tina awi aur konengna. Ditemongkeun ka Aki Suramanggala. Tah ieu iteukna Ki. Ya iteuk teh dukating kunaon bat balik sorangan. Aneh bin ajaib. Eta iteuk teh laju we atuh diperatikeun ku Aki Suramanggala di tengetan atampo manindariana keur. Aki Suramanggala atuh mani ngaranjuk kaget lantaran tetela eta iteuk teh geuning lain iteuk samarangan tapi nyidem tuah kasakten. Amuing geuningan ye iteuk teh lain iteuk sambarangan kucleuk. Tapi nyanyi dem tuah kasakten. Nah menang ti mana ye iteuk teh? Tuah kasakten kumaha ari Aki. Sidik kapan ye iteuk teh iteuk biasa. Iteuk paragi ngangon. Ngan bae lain meunang ngala ieu mah warisan ti bapa. Jadi iteuk teh warisan ti bapa maneh. Kena bapa maneh teh jawara atawa jalma anu boga pangabisa. Ah, lain jawara, lain jalma gagah sakti Ki. Sarua kawas uing kapan bapa ge tukang ngangon. Aki Suramanggala teh atuh maneh ngahulang mikiran eta iteuk. Lantaran paningali eta Aki Suramanggala mah eta iteuk lain iteuk sambarangan. Tapi iteuk pusaka anu ngandung tuah kasakten. Asa pamohalan cenah dipimilik ku tukang ngangon. Jadi bapana teh tukang angon sarua jeung si kucleuk. Tapi aing macang caya lantaran eta iteuk teh lain iteuk sambarangan. Iteuk pusaka anu boga tuah kasakten luar biasa. Kunaon Ki kalah kangahulang? Nah teu percaya lamun bapak uing teh tukang ngangon. Ya iteuk teh biasa dipake ku bapak uing ge paragi ngangon. Eueuh tuah kasakten naon-naon. Nya terus terang Aki mah teu percaya lantaran ieu teh kapan iteuk pusaka cikan ku Aki urang pecakan. Kituna teh atuh eta iteuk teh dipenta we. Song diasongkeun ku si kucleuk kap dicekel kiwari manggeus mindah leungeun ka eta Aki Suramanggala. Eta iteuk teh laju atuh ku Aki Suramanggala teh dipecahkan. Langsung hutet metakeun jurusna. Kadenge sora anu pating hariuk bangbaraan. Malahan mah katempo Aki Suramanggala teh jiga anu kabawa we ku kakuatan eta iteuk. Basa iteuk digebugkeun diteunggeulkeun kana batu gede. Si kucleuk teh atuh manit colok kaget mata simeuteun lantaran eta batu gede teh nepikeun ka ancur lebur jadi lebu. Alah Ki,
itek uing geningan hebat. Nya itek teh geningan hebat. Kekuatan luar biasa. Jadi aki mah yakin ieu itek teh lain itek sambarangan. Boa-boa bapa maneh teh lain tukang ngangon. Ih, ari si Aki. Bapak uing mah tukang ngangon. Pan bae nya uing geher man ieu teh kaget. Nah, atuh bapak uing teh bet boga itek anu sakieu hebat nanya. Da teu nyaritakeun ti mana nama. Aki Suramanggala teh atuh beuki panasaran. Eta itek teh laju ditengetan diperhatikeun. Betras inget kana caritaan nu jadi guruna anu kungsi nyebutkeun baheula teh cenah aya pusaka anu hebat. Nyaeta hiji itek dina haur koneng anu asalna teh nyaeta Tigalunggung. Itek pusaka anu umurna teh geus ratusan taun pada mikahayang ku jago jeung jawara. Ari pangna dicaritakeun teh eta itek teh cenah kudu kabeh milik lantaran bakal sampurna ilmu silat dasakala sanda lamun bari jeung nyekel eta itek. Ayeuna eta itek teh tetela geningan cenah bogana si kuclek anak kitu mah jadi ngacodo ilmu dasakala sanda jeung eta si kuclek. Heuleuh mitra, waktosna gening parantos teh nyakapannya. Segala urang tunda jajar carita si kuclek Rusia budak angon dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mangenuhunkeun tina sadaya peratosanana hapuntenna tina sadaya kakirangannya. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.